La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotokna kotok jalak biasa cilek Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem kongkoromo hebat atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ay si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ay gitu siapa boga kotok henteu pana tuh bisa ulah bingungan ulah bae jadi kotok ge bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanana bi'aunillah wa bi kudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi kudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak beureum balokeng atuh balokeng mah beureum kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo Soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge meunang ti tuan geus urang deui nah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gerang ngarupa kotok coba kongkorok mau ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh mah ongkolongo jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorok kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake
awi buta, awi dempet. Gus macam-macam tak eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cek pucuk umun. Nah, ngado. Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus soleh. Ngadu dah. Itu Gus kongkorongok deui kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan gitu bener teh. Atuh siapa sok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorong pas. Iya. Iya, tuh bagus soleh. Kongkorong sih sekali mah. Kongkorong. Kageteun urang pucuk umum kitu amat ya. Asana lain suara kotok teh mah. Dar diadukeun. Eleh heula, lain eleh semu eleh. Kapacok heula. Wah, urang pucuk umum surak. Sia lalab. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain batrak-batrakeun ieu mah kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Tat. Buah, disuekeun burak. Aduh, cak malansan mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu beheung. Datang geus eleh pucuk umum, sadat.